Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakama jeung seperti perkara yang diceritakan ieu mah an Ibrahim al-Khawas katampi Ibrahim al-Khawas. Qala ngadaw Ibrahim. Kuntu bukti kuring di Baghdad daerah di negara Baghdad. Di jamaatin sarta jamaloba dina fuqara'i pikiran-pikiran jaman fakir. Dia jamiki di masjid jami. Bala tuli madap datang. Sabun pemuda payin muronyati anu sengit rambutna. Asan wajib turun anu sarayna. Pakutu teling ucap kuring li ashabi kapiran baturan kuring. Ya kong tumiba lika kuring naon anau sayyidina Ashab Yahudiyun etaja bangsa kafirin. Pakulum dari sakabena ashab kami kariu etami pangawat ye ashab kami dalika karena itu annahu Yahudiyun ketika awam annahu Yahudiyun. Pakorojo tuli keluar kuring wakoroja jeng keluar sahasabu pemuda. Umaroja suai balik di Islam ilahin kaya pelakam kabeh wakola diucapkan ayo saya dari wakola yang mengucapkan apa yang buruk dia diberi Pahasamu kulinya rasa era di asam kami muka sahabat Pa'alaha tulunah itu Linok da'i tab alaihim ka asam kami. Pakolu nyutab asam kami laukasan. Kola mutab yese inna kalakadinna. Inna kasih kuna anjen Yahudiyun etajang bangsa kafir Yahudi. Kola ngadau Ibrahim al-Khawas. Tajani tu datang yesab ni kafirin wa akabba. Wa akhabba jengajungka ye alaya daya kan haruskeun kuring. Wa qambala jeung nyium ieu sabro si kana sirah kuring wa aslama jeung asup Islam. Wa qala jeung ucap Islam. Dan hidup mangyan urang saya ikut tudingan dapiran sang kitab urang saya anna siddiqo kana satuna jaman banget bener. La tufiu eta penyalahan naon pirasatuhu panaruhna napi panaduhna panaruhna ya siddiq Papua tu tuluy ngucap kuring Papua tu tuluy ngucap kuring kete Yahudi amtahilu bakal nyoba kuring al muslimina anjaman sampan Fata ammatuhum. Kalau ini mikir kuring umkam muslimin kami. Pakul tu kuling ikan kuring. Inkana lamun kamu kian sihim etak di muslimin kami. Sahasib dikun jama anu banget bener. Tapi haliyat ta'ifati. Maka hari sidik. Kena bahwa di hadi ta'ifati. Maka hari sidik. Eta dia golongan. Ya naum kana hadis faitah kami ya puluna eta. Nyarios ya hadis faitah kami hadis tahu kana cariosana Allah. Eta Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Wa subhanahu wa ta'ala Allah wa yaqra'una jeung maca. Ya hadis faitah kami kalau mau kadawan Allah.
Palabastu tuluy nyaliru dan kuring alaikum paranjeun kami. Alamat tolae sama ngasani nyali alaiya kakuring Yahudi tesan kami materi alaiya kakuring saha Yosef taparosa wataparosa jeung naruh ieu teh pia di kuring alim putahnya kuring anu teh sindikun eta jar banget bener. Kala ngadawuh Ibrahim alaihi wasoro jeung jadi saha asabu pemuda min ibari supiati eta tina sapalina gedena ahli tapaw. Wa ila mitna la kasbi jeung eta kana pantar ieu terbuka hati. Ali syaratu ari eta nabi kauli kudawan kanjeng Nabi alaihi salam. Laula anna sayatina lamun henteu saya cenah terang-terang setan ia humunan. Eta ngepung ia sayatin kami ala kulumi bani Adam kana terang-terang hatena. Para putra Adam managaru saya kiningali ia bani Adam kami ila malakutis samawati sama kana sarapaman. Wa inna mataumu jeung pasti ngepung naon asyayatin terang-terang setan ala kulubi kana terang-terang hatena iza kana di mana-mana kabuknya kulub menggunakan pinuhan disifat itu berang-berang sifat al-malmumah tindakan. Karena saya sudah ya sifat ya malmumah. Mara'a syaitoni eta tempat namun tempat barang darah. Eta tempat namun setan. Wajun di jeung baladna setan. Waman jeung saja makola so'anu bersih naon wamuatena man min sifat tina berang-berang sifat. Wasopahu dengan bersihkan ia manukan akwabuhu lam yasub sama nguriling naon asyaya setan hawala akwabi ila sakuling hasanahman wa ilahi jen etakana ia waman wala ilah alisaratu arisara dikawali kudawan wa ta'ala illa ibadata minumul mukhlasin illa ibadah ka'an cerang-cerang abdi Gusti minhum tisapalina bani Adam kami al-mukhlasina anu dibersihkeun kami al-mukhlas bersihkeun kami bersihkeun hati tina sifat tadi wa biqolidin kudawan Allah inna ibadi saya sunah cerang-cerang abdi kami lain saera saya laka eta pikeun anjeun ke anjen setan. Saya lakukan berpikiran anjen alaihim baiku ibadi kami naon suapanun kakawasan. Wasi mau jadi mungkin sebab mengenang di sebab supaya kalbi bikin bersih nase awak jadi simet sabakatun eta kaya jaring eta seperti jaring lihat hati bikin zat anu hak maksana mah simak jadi sabab pikeun bersih hate terus simak jadi sapertikeun jaring pikeun eling ka zat nu hak diwasifat bisopai ku perantaran bersih hate wala hadza sareng kana ieu sababun li sopa ya qalbi ya dulu kena anak perkara tu ya kayaknya anak danuni saya sudah danun al misri masa misri Allah takola eta asuk ya danun Bagdad kana negara Bagdad tadi sama kulina lima kumpul ilaika danun kaumun kaum min asukia di Islam hari tasawuf wa maum dia serta kaum kami kawalun hari tukang sihiran Asa dan utulinan sa'idin iya kaum kami hukazanun si ayah pula dia ngucap iya kawal lahum ka kaum kami syai'an kana hiji perkara Pagina tulingi dina iya danun lahum ka kaum kami tidalika dia itu ayah pula Fa'ansya'a yakulu Fa'ansya'a itu mandang iya kawal yakulu eta ngucap iya kawal Sogiru hawaka al-zabani. Sogiru hawaka. Ari hawa nafsu anjen anu letik. Ari hawa nafsu anjen letik. Al-zabani eta nyiksa iya sogiru hawa.
Nita kuring. Pakai pak bihi idah tanaka. Pakai pak tangkuma di kana ihawaka. Idah tanaka di mana-mana kuat ihawaka. Wa anta jahari anjeun jamak saeta ngumpulkeun anjeun fi qalbi dina hate kuring. Hawa ya. Wa amri anjeun jamak saeta ngumpulkeun anjeun urang kuring. Hawa ya. Kana hawa nafsu kuring. Kode kana anu itu kabuktian ieu hawa ya. Mustarokan adalah jengkeun. Ama sarta nahan teu welas anjeun limuk taibin. Kajama anu susah. Ida dohika di mana-mana seri sah al-kholi jama anu kosong dina susah. Ida dohika di mana-mana seri sah al-kholi jama anu kosong dina susah. Baka sah seri jemuk tahid. Pakoma kulinangtung sadunun wasakoto. Jeung labuh ieu danun ala wajib kana belah hareupna danun angkuban kabarna danun tumakoma tulinang tungsa rajulun akhar pakola ngucap dunun ni ari dunun ari dunun allazi atajama yaroka ningali ilazi ka anjeun ina takumu dina waktuna nangtung anjeun pajalasa tuluy diung sazalikar rajulu itu lalaki wakana jeung pambuktian naon dalika itu kola dununi allazi itlaan eta ningali keun jinnuni di jinnun ala qabil kana hatena rajul eta ningali keun si jinnun kana rajul anau kana sayyidina rajul mutakalifun eta anu maksa mutawajidun daru api-api sebati fa'arrafahu annallazi yarahu ina yakumu wa al-qasmu fi qiyami bi ghairina fa'arrafahu tuluy nerenya ye dunun karajul annalazi kana saestuna jama yarohu anu ningali ieu dunun bukalazi ina yakum dina waktu nangtung ieu lazi wa etari lazi al-qasmu eta musuh padu dina kiamina nangtung lazi digorillahi ta'ala karena janji Allah ta'ala walau kana dilamun kabuktian saha ar-rajulu rajul sorikon anu bener lama jalasa ayatin muadiu ya rajul faizan kodroja hasilu wujudi ila mukasafatin wa ila halatin faizan kana annahu ibaratun kamari anna ibaratun ada malah annahu ibaratun ibaratun an musyahadatin wa mukasafatin Kodroja itu balik naon hasil wuji hasilnya kepadati ila mukasafatin kana pirang-pirang mukasafah wa ila halatin dengan pirang-pirang tingkah. Walam jeung kuring ajar anjeun anna kulla wa idin kana sa estuna dalam saiji minumat dari mukasafah jeung halat
yang pastimu etana makami kullu wahid ilama kana perkara jeung konanon asabil ngabasa pen anu tina yeman inda ittaqwa ila kasajar tapi sadar inu tina yeman wa ilama jeung kana perkara latum jeung konanon anu baratul ngabasa pen anu tina ma aslan sama sekali wala alasan wa anjeun tasabilu etana tung jauh anjeun alasan kana tingkah au iman atau kana ilmu la ta'lamu anu teu anjeun hadi kotau kana hakikatna iman layun kini sing sekonganon asabil mabasakeun anu tidak iman an hati kuati tina hakikatna iman salah sabil aturan itu jauh anjeun dari ka iman paina ka ora anjeun la tajidu eta paina anjeun tajidu eta makamanya anjeun si awali dengan pirang-pirang tingkah anjeun al-qoribat datang deket lidzalika pikeun itu halatan au nyaman sawahida kana pirang terunyaksian ama ilmu anapun ari ilmu pakam tah pirang-pirang min pakin tijar alim suradu al disimpankeun alaihi kapaki naon masalah tani wa masalah mutasyabihatan anu teh sarwaan duana di suratin lupana ayudriku jeung mangyan salpaki upaki bizauki ku pangrasa ati na ieu paki anak bayna umat karena setuna esap ada ia masalatan parpon ayat beda di hukumnya. Wajah kulipan dari mana terada ia fakir zikro wajah parti karena dari sak senggana beda lamisna itu penulungan kaya fakir non alisan nulisan alat tabili karena ngabasakan. Wain kanan dengan lamun pembuktian ia fakir min afsai lisani ayat pinap senasi ayat pinap panglewi pasnya jama-jama payudriku tabak tamayan ia paki bidaukiku pangrasaan ia paki al-farqo kana bedana walayun kinujun sepongang kapaki non atabiru ngabasak dan anu bina farqo wa idroku jari mawena paki al-idroka al-farqo kana beda iamun eta nyamu wa idroku jari mawena paki al-farqo kana beda iamun eta nyamu yusadiku anu mangyan ia paki ukana iamun si wabina tena pasti bizau fiku pangrasati walaya tubuh jeung temang nang ieu patisi anak liwuk mani dina saya tuna ada tapikeun tumi banaknya mun fikwa bina kana pasti sababan aya sabab walau jaya tapikeun ilmun indallahi ta'ala nu Allah ta'ala hakikatun ari hakikat wala yumkinu jeung tekongan kapakinon al ibaru ngabejakeun anu tina ilmun lali kusurin lain karena kurang pilih sanila cara paki bali dikpatia makna balik karena lembut makna dinasi dinahate napaki lembut an tanah laut kirayan ngarawat seperti kena karena ia makna non al ibarat ibarat wahada mimma kontapat wanalahu al muwajibuna ala nabi wahada jeung ari ieu makna minna eta tinasnya perkara kondapat orang yang ngerti laukana ieu emas sahal muawibun jama anu ngalanggeng dan kabeh alam nabri kana mikir teu muskilat di dina pirang-pirang perkaraan hese wa amal halujana perihal pakam ta eta pirang-pirang min insan ti manusia ieu bitu anu mangyan ieu insan si qobina kana insan ti waktu allazi anu yusbihu asuk waktu isuk-isuk ya insan pilih lagi waktu mangyan komdon kana susah awbaton atau bunga layak lamun jentenyaw ya insan sebab kana sebabna komdon pokoknya tapakaru jeung terkadang mikir-mikir saintun manusia sisai indina hiji perkara payu asiru tulina pakan ieu se dinapi dina insan asaron kana tapak ayat satulit moja insan dari sabab kana itu sabab ayat buat jeung tetep naon al asar utapak binasi dilihat kana insan wawa berari insan yahisu eta ngarasa tanya yahisu eta ngarasa insan di kana asar pokok takuru jeung terkadang kabuktian naon al halatu tingkah allati anu yahisu ngarasa ieu insan kana ilafihal atialah sururon eta bunga sabata anu tetap ya sururon eta bunga sabata anu tetap ya surur binafsi dinasana insan ditapakuri kusabab mikir-mikirna insan tetapnya atau mikirna insan
Isaikin di sababin dina sabab mujibin anu ngamistikeun li sururi kana bunga. Au husnan sururan au husnan asawa ringatin ayan sa kulipo sa al mutafakir. Jama anu mikir fihi dina iya husnan wayah itu jeung ngarasa ieu mutafakir bil asari kana tapak akibahu dina sabadana ada mah tapakur wakon takun jeung terkadang kabuktian naon ti salah tingkah halatan goribatan eta tingkah model layu ribu anu semertelakeun anda dina itu halah naon labdu surui lapan surur bunga wal huzni jeung siapin walayu sodapu jeung teu dipanggihan lahapikeun halah naon ibaratun bahasa mutobikotun anu metukan mufsihatun anu mertelakeun anu maksud dimaksud bazau kusihri al mausuni bazau kusihri balikta pangrasa tina sihiran al mauzuni an diwazanan jadi pengaruh tina sihiran diwazanan wal farqu jari bedana bainau antarana ieu sihwa mauzun wa baina ghairi mauzuni jeung antarana saling diwazanan ya tasu etana rimatang tu di kana ieu farqu sabak bin nasi duna ba'din sama deui wahia halat bunyu dari Tuhan sohibul zauki behaya sulaya suku piha akni ayu akni teh nafsiran tina wahia jeung ari ieu aprikoh atana piparku bayanahu wa bayana ghairi mawzuni wahia jeung ari ieu aprikoh atana piparku halatun eta tingkah yudrik wan mangyan kana ihalah sampai muzau kijal ngobogan pangrasa ati daya sulaya suku tu sekira temang ieu so ibu zau pihak dari halah ini ngamak kuburing atap rikota karena bedanya daya nama wazili antarana diwazanan wal munzahibi jeung anu diasupan zihab asupan zihab pala yumkin atu tekong ngangka sohibul zau non asabiru ngabasakeun anu pina halah ngabasakeun di maksud perkara ya tabiu anu lima pertela non maksud ku ya sohib ini pertela di ku ya mertela kenana ngabasakeun liman kajama ya salukna kana tabir tekong yang sohib ngabasakeun tina halah salah ngabasakeun di maksud perkara ya tadi nama pertama sebut sahib di kuliah ngabasakeun liman kajama lawan zaukon utai pangrasati eta laut pikeun men wapin nasi jeung eta tetep dina hate awalun ari pirang-pirang tingkah goribatun anu modea ada waspuha ada anu ari ieu Haza anu ariye. Haza anu ariye la yumkinu takdir. La yumkinu takdir waswa eta sifatna ya ahwal. Maksudna masih bisa dibacakan. Bali ma'ani bari cari pirang-pirang makna al-masur. Mina haufi tina siana makna tina hau wal huzni jeung prihatin wa sejambungan inna mata suru eta pastina hasia ieu ma'ani isimai dina nguping anu guanain tina laguan mafhumin dipaham
Wa amal awtaru janapun ari pirang-pirang kawat gitar. Wa sairun nagomati janana pirang-pirang lagu alati anu lain kapinte lati makumat kana paham. Aina sa eta tetuna awtar tu asiru eta nampakan ieu awtar. Inna pinate tasiron kalawan nampakan ajiban model. Wala yumkinu jeung sekongang naon hatta jeruk nabasa jeung anja ibi pal asari. Ina pirang-pirang kaanangan itu pirang-pirang papak. Wa qad yu'abbaru jeung terkadang dibasakeun naon anha tina ieu aja ibi pal asar bisauqi ku sauq. Atau menyongsong. Walakin sauqun yateh itu ayat sauquhu. Walakin sauqun la ya'rifu sahibuhu al-mustaqo ilaihi. Halaman 547. Walakin sauqun jeung tetep pina nyongsong la ya'rifu anu teu nyaho tah sahibu jam ngabogaan sauq al mustaqo kajama anu ipika songtong tah ilahi al bahwa ajibun bahwa atau ari ieu ajibun bahwa aturi asar melibakum tina taksiron ajiban. Bahwa aturi asar ajibun nomodel. Waladi jeung ari jama idroba anu gontang naon qabuhat kana ladi bisimail awtari usabat muping pirang-pirang gitar awis saini atawa kendang awma atau perkara wama jeung perkara pamajing perkara aslu nyaruaan ieu mau kana sain layak ka eta teu ieu lazi ya dari eta nyawa ieu lazi ila maza kana naon yasa kunyong strong ieu lazi waya jidu jeung mangyan ilazi inafsina kana ilazi halatan kana tingkah kana kaya ngahalah tata kodo eta nyupri ieu halah amron kana hiji perkara layasan ke ilazi yadri etanya ilazi ma eta naon wa ari amron hataya qoe gaya yang tumiba naon dalika itu yajidu pinas nyalatan yang tumiba naon yajidu tumiba li awami kapiran penyebodok wa man jeung jama la yaglibu anu tengalin di ada mah yese ala qabi kana hakana men la tengalindi ubu adami yang nikah cinta kadami layak layang libu ubu adami pamanjang jama layang libu tengalindi yese ala qabi kana kana men la ubu adami tengalindi nikah cinta kadami wala hubullah ta'ala yang nikah cinta ka Allah ta'ala wa hadza jeung ari ieu yajidu fi nafsihi halatan lahu era tapikeun hadza sirrun arasia wa sirrun anna kulla syauqin eta satuna sapersa nyongkrong kalau ta tapikeun kulla syauq ruknani ari dua rukun aduma are salah ruknani sifatul mustaqi eta sifatana jama anu nyongkrong bahwa nau'uk munasabatin bahwa yang sifatul mustaq tadinya nau'uk munasabatin eta sawarna sini santosan ma'al mustaqi sarta dan bisa tongkrong oleh al walaupun keduanya ma'rifatul mustaqi eta nyaho ka dan bisa tongkrong oleh al wa ma'rifatul wusuli surati wusuli dan nyaho karena gambaran tepi ilahi karena kaya mustaqilai. Lain wujidat salamun dipanggian naon sifat sifat alati anu bihat eta sebab dia latih sifat al-syawfari nyongsong
wawujidak jeung dipanggihan naon al nyamu nyaho di surat ya mustati kana rupa nak jauh di kitab Al-Qur'an ilaihi al kana sah kabuktian naon al amru perkara zahiron eta perkara wa ilam yujad lamun teu dipanggihan naon al nyamu nyaho di mustati kamusta wawujidak jeung dipanggihan naon asifatu sifat al musyawiqat yang trongkeun waharrokat demusikeun gua baka kana hate anjeun naon asifatu sifat wastalat jeung hurung naon naruha dina sifat aurata tangawaris naon zalika itu lam yujad dahsyatan kana bingung wahairatan jeung tenggeus bingung lama tak mesti walau nasa'a jeung lamun bidia sah adamyun adami wahdau bari ngarang ayat adami sorangan we obat ya tulam yarokos pecerakeun ningali adami suratan nisai anupa perang prawe wala arofa jeung penyoyi adami suratawi poin kana rupa wiko tuma roha kok tuluy deukeut ye adami al yama kana balik wa golabat dingalinding alika adami naon al-sawat lakana ayatin kabuktian ieu adami ya hissu eta ngarasa ieu adami min nafsitin hatana adami binari sawati kana sahwat mun disarupakeun kana teu walakin layadi ya sapina teu nyaho ieu adami anu ya adami ya satu eta nyaho ieu adami ilawi ko kana wiko dan adami lain sesanti adami yadi esanyawi adami surat kawi koi tarupawi kok kalau ya itu jenis senyawi adami surat kami saya tarupa tidak merawat. Pakadalika tinasya adami munasabatun mahal alam ya hatta waladati allati indahnya idratil muntah. Fakadzalika tanya itu seperti launasa akadami, Binasi adami, tapi nahaten adami munasabatun hari mantesan ma'al alami a'la. Munasabatun hari sini pantesan ma'al alami a'la serta alam lewat. Walazati yang perang-perang kaenakan Allah anu uinda dijanjikan naon dia lati sidratil muntah wal parodisi jenis perang-perang surga terus al ula aluar illa anau ain saestuna adami lam yatakhayya eta penyiptakeun ieu adami min hazi umuri dina ieu pirang-pirang perkara illa sifati angin kana pirang-pirang sifat wal asma'a yang pirang-pirang ngaran kaladi seperti jamak sampai nguping ieu lagi lakdo wikoi kalakariko wasman nisa'i jengaran perawe walam yusahid jeung teuningal ieu lagi surat amro'atin kan rupa awek waktu sama sekali wala surat arojulin yang teningali kan rupa laki wala surat tanasi yang teningali kan rupa awak layelazi filmir hati ina enteng liya arifa karayan nganyaukeun ilazi nyaukeun diri serangan teningali kan rupa diri ina enteng liya arifa kan nyokoni lagi, nyokona dia mukanya hati kumnya dan akurkan.
Pasiman yuhariku minu pasti mau taring upin yuhariku eta musikan ya simak minu ilazi asau kok kana nyongkrong wajah la jin bodoh al muprito anu banget mengaliwat batas ini banget wal istigola jin patungkul di dunia kudunya yuhariku minu asau kok wajah la muprito wal istighfar bilnya qad ansahu anu estu moho keun ieu istighfar lagi nafsahu kana awakna lagi wa ansahu jeung moho keun ieu istighfar ukaladi robbau kaladi wa ansahu jeung mokeun ieu istighfar ukaladi mustaqarruhu kana tetepna ieu lazi allazi anu mustaqar ilai eta kana lazi mustaqar haninuhu ari tondong na itu lazi dipayun wasiatu jeung nyongsrong itu lazi dipayun nyongsrong ditobi kalawan wasat payataqadahu qalbuhu amron laisa yadri ma huwa payataqadahu uluyupri ya taqadahu aninu wasiatu bitabi payataqadahu tuluy pringa datangkeun ieu istighfar huknya qadau amran ayahu ya payataqadahu tuluy pringa datangkeun ieu istighfar itu dia ku kalazi qadau kana lazi amron kana perkara lain ilazi yari etanya ilazi metana wali amran payal hasyur tuli bimu ilazi waya tahayyaru jeung tegesa bimu ilazi waya barimu jeung bancang ilazi waya kunu jeung kamu ilazi kalmu taniki eta seperti jalma anu kasepket allazi anu layari putenya ilazi muhtanis koi ilasi kana pajana salamat fahada wa amsaluhu mina ahwalil lati la yudraku tamamu haqiqatiha fahada ari ieu hal nyata ia dahasu ia tahayyaru pada karya ia dahasu ia tahayyaru wa amsaluhu jeung pirang-pirang pantarna ada mina ahwali eta pirang-pirang tingkah allati anu la yudraku teu dipangyan naon tamamu haqaiqiha sampurna pirang-pirang hakikatna ieu lati ahwal kala jeung jeung tokongan saha al-mutasif ujama anu kasifatan dia ku ieu ahwal ayu abiro kana yen ngabaca jeung ieu mutasif anha na ahwal pakon zaro atu etu pertela naon insita mawujud narima kabagayan sodati ilama kana perkara yung tokongan naon ilarum martelakeun kana ieu na wa ilama jeung kana perkara layung tokongan naon ilarum martelakeun kana ieu na walam jeung kudu nganyakeun anjeun aya bendai annawuda al-bagati yang patuh eta dari makna wujud ila hajinin kana anu datang ngagerak ila hajinin kana anu ngagerak datang ngagerak wa ila mutakallafin jeung kau dipaksa-paksa
Oi sama jeung dingaranan ieu mutakalaf al-tawajuda kana api-api tetep ati. Wadat tawajudu jeung ari api-api tetep ati al-mutakal paksa-paksa. Aminuta eta terhadap tawajud mazmumun harun tatan. Oh jadi mazmum. Alladzi eta perkara yufru dimaksud. Al dimaksud itu ya lazi naon arya wa izharul ahwali asyarifati ma'isab lasi sarta foto kosong minha kini awali syarifah. Paminu je eta terhadap tawajud ma ari perkara wa anu ari mahmudun dipuji. Wa ya huwa mahmud atawasulu eta gawe tepi tidak ya awali kana ari pirang-pirang tingkah asyari penemuaya wa kitabiha jeung asab dengan hati eta wa kitabiha jeung asabna ya awali syarifah wa jinabiha jeung narikna ya awali syarifah bil hayalati koreka daya tarekah fa inna li tasbi kana eta pikeun asab asabna berusaha manakolan ayat tempat asup tidak di awali dari pirang-pirang tingkah asyarifah penemuaya. Walidalika jeung karena itu innaliya tasdi madkhalan amaro marentah sallallahu alaihi wasallam man kajama lam yahdiru anu hadir kamen naon abu kawit dari sikero arti Quran maca Quran marentah ayat sabaka kana yang maksa terik ye man wa yatahazana jeung maksa prihatin ye man fa inna hadhihi ahwala karena satuna ieu pirang-pirang tingkah ternyata teri maksa teri prihatin maksa prihatin tata kalapu eta terkadang hete naon mabadiha pirang-pirang kawitanna iha di ahwal Tumma tatahak pokok tu dapat menyata non awahirwa pirang-pirang panungtanya di amal. Wakai panjang kumalaya kunut kebuktian non atakaluku maksa-maksa sababan eta ngajadikeun sabab di ayat siro dinayen jadi non al-mutakalapu. Perkara anu paksa-paksa di akhirat tidak panungtungan atau bukan eta watak. Aku luman ya sapul-sapul jama ya ta'ala ngaji ieu man Al-Qur'an kana Qur'an. Awalan dina kawitanana ya padu eta ngapalkeun ieu manu kana Quran takalupan kalawan maksa-maksa aya jeung mata ieu man kana Quran takalupan kalawan maksa-maksa mata tamami ta'amuli sarta sawana mikir-mikir wa nori bini dengan hadirkeun hate umaya siru tuluy jadi naon dalika itu ya di danan eta pangadasan teh kabiasaan di danan eta kebiasaan lilisani pikanisan eta kebiasaan pikanisan mutori dan anu laku kata yadriya yang berjalan di tanah iya dalik ternyata mata Quran yakrohu harita dalik kata yakrohu kata yadriya berjalan di tanah iya dalik nulisan man fi sholati asal wa bazalat wa huwa badari man waqilun nopo aya fautu limata man sama masurati kana sampurna surat maya subuh jeung patah subuh jeung balik naon nafsuatna man ilai kana sama surat ba'dan fi ha'i dan sabara tertina man ila akhirnya kana panungtungan surat payalamu jeung man anu man Qur'an sama iman ta surat dihalati grup nyari gobatnya tinggal ponak men. Wakadalika jadinya itu seperti man ya ta'alamu. Al-katibu arijal nulis, yaktubu eta nulis di katib, ini kali tanda, bidahdin kalawan payah syari ini banget. Tuma tatamarronu tuluinya biasakan. Ala kitabati kana nulis naonnya dulunya katib. Paya siru tuluy jadi naon al-kasbu nulis lahu pikeun kasib soban eta watak paya tubuh tuluy nulis ieu kasib aurokon kana pirang-pirang kertas kasir loba wa huwa bare tu kasib
mustagrik wa qalbi eta anu kakeram hatena dipikirin akhara ku pikiran sejen. Jadi beas hatena mana sejen. Pajami umat tarik katabena perkara tah kami anu nanggung kana ieu naon anak tu hate wa jawaru jeung pirang-pirang dawata. Dina sifat buktina pirang-pirang sifat. La sabila eta teh jalan eta pila sifat kana ngahasil kana ieu illa bitakaluti angin ku maksa-maksa wa tasanu jeung gawe-gawe awalan dina kawetanana. Umma yasiru tuluy jadi Pemayasiru tuluy jadi dia adat di kalawan adat anak kebiasaan tom'an etawata wahwa jeung ari yasiru dia adat tom'an yasiru dia adat tom'an al-muradu dimaksud dikawali ba'dim kudawan sapana ulama al adat tu ari adat Tobi'atun etawasab khomisatun anu kalina. Pakadalika tanya itu seperti saya tanya seperti masa kamilun nafsu. Nyata sifatnya masa kamilun nafsu. Al-awalu ari terang tingkah asyari perumuaya layan bagi ada sepantas semenang. Naon ayat wa'yan tumiba naon ayat putus asa minati awal syarifah indah pakdia dina nalika daerah awal syarifah bayan bagi balik penting naon ayat takalla yang maksa-maksa ieu sigalna idi tilaba kana narik dari awal syarifah bisima iku nguping walau sima kalau konsulat yang tidak ditingali dia ada tindak adat sahaman jama istaha anu mikayang ieu men aya siko kana yen nyongtrong ieu men sahson kaidam walam yakun jeung teu kabuktian ieu men ya siko eta nyongtrong ieu men mukasahban asar henteu salam jaza tulis dari iman yudon didu eta ngamulak balik ieu men di pro kana nyarita sahson ala nafsi kana awak men ayo dimuji ngalan dan ieu man anadro ningali dari kasahban ayo qariru jeung netepkeun ieu man ala nafsi kana hatena men al awsafa kana pirang-pirang sifat alamah mubat ali pigarat wala ala jeung pirang-pirang alam almah mudat dipuji anu terdipisahkan sahban kana pirang-pirang sifat ali pigarat anu terdipisahkan hatta asikau tengah nyongkrong ieu manukasahkan Warasa jeung tumancep naon dalika itu asikau ikwa binatana men rusuhan kalawan tumancep khorojan kalwari rusuh an hadis tiari tina batasan pamelena men masa tulimika yang ieu men ba'da dalika itu asikau al khilaso kana salamat minhu tina itu asikau alam yatakhalla tulis salamat ieu men Pakadalika ayat itu. Pakadalika saya tanya itu seperti asyikohu. Hubullah ta'ala arimika cinta Allah ta'ala wa syauku jeung nyongkrong ilahi koi kana pertepung ka Allah wal khaufu jeung sieun nyusuti tina ben Allah wa ghairu dalika. Jeung salati hubullah syauq. Hubullah syauq khauf. Nah, wali bukti nak terampang tingkah asyari permuanya tidak pakidah di mana-mana. Semangihan karena ia wali bukti nak terampang sehingga sebenarnya tidak pakidah dengan semangihan karena ia humbullah ilah, humbullah syauq. Kalian seru manusia, payang bagi penting non ayat nakalap yang maksa-maksa ya insan istilabah ananarik na yuhubullah ilah dimujala satya mawasupin aku mabarangan diuka dan sifatan kabeh biha ku iya humullah ilah pemusyadatnya walim dan ningali kana pirantang tingkana ya mawasupin kabeh watah sini sifatin dan ngaruskan kana pirantang sifatnya mawasupin kabeh dimnatin hati hati halus wadia julusi dan kudiut mau sertana mawasupin kabeh disini mungkin wabid dua jeung kungadua watab dorong jeung betadete di ilallah ya Allah di ayar zuqau dinayan muga narisian Allahu ka itu insan
tilkal halata kana singkat di ayi yasira kureka yang ngagampangkeun Allah lau ka insan asbab kana pirang-pirang sababna yasira kal hala. Pamin asbabi jeung eta tina-tina pirang-pirang kami yasira kal hala asimau ari mukti wa mujalan satu salina jeung barangan ieu kajian sae kabeh wal qaipina jeung kaja manusia kami wal muktina jeung jalan dari alus kami wal mustaqina jeung yang ngomong kami wal qaipina jeung jamanu usuk kami. Aman saja nak jalasan labaran yuk mantah pangai jamat sarotah lempang kemerambat nilai kaman nau sifatu pirantang sifat nasahkan min hayatulah jadi kena sekira kenyau yuk men kaya dulu dia lukin ala himtani tahsini hubbi karena kongen hasil termisah cinta wabah tadi hubbi na awali bukti na pirantang cinta ya hasil terbiak asbabiku pirang-pirang sabab naon qaulu Rasulullah sallam dawan wasallam fi duhaidin dan wa'adna Rasulullah Allahumma gusti urzuqni muga narizkian gusti kabli hubba kana mika cinta ka gusti wa hubba man jeung kana mika cinta ka jama hamba kana mika cinta ieu man ka gusti wa hubba man jeung mika cinta ka jama yuqarribuni anu ngadeketkeun ieu man mika abdi ila hubbika kana mika cinta ka gusti. Faqad fasa'an itu. Al-Qalam ibda ju'is italabiya mahabbat. Faqad faza kaya sungungsi tebalik. Faqad faza kaya sungungsi kanjeng salam ila du'ai kana ngadua italabiya hubbi dina nyupri mika cinta. Fahaza bayanun kisamiya wujudi ila mukasapatin wa ila ahwali. Fahaza tahari bayan wa mazwar. Bayanun kisamiya wudi eta martelak senari maka bagi dari subati ila mukasapatin kana pirang-pirang mukasapa wa ila ahwali dengan pirang-pirang tingkat. Wan kisami jenari maka bagi dari wudi ila makana perkara yumkir nokongan non al isau martelak senari tidak mai. Wailama jeung kana perkara layum kana tukongal ieu itso wan kisami jeung dari maka bagian wujud ilal mutakallaf yang dipaksa-paksa wilamat jeung diwatakeun lain gota kang ucap anjeun pamas baluha ulai pama karinawan baluha ulai eta tingkahna itu masyayikh kabeh masyayikh sufiah kabeh layan harus tertelak naon wujudun metoga tina masyayikh kabeh indah terima Al-Qur'an dari kanguping kana Qur'an oleh Qur'an kalamullah eta dengan Allah layan harus jeung tertelak ieu wujudum indah guna illa dina kaladuan wajib guna kalamu syu'ara'i eta ucapana pirang-pirang tukasiran kalau kana kalamun kabuktian naon dari itu wujudum hakwan eta hak minutillahi ta'ala sinasi walas Allah ta'ala walam yakun jeung kabuktian wujudum batilan atau batal min guru syaitan tina wujukan setan lakana saya jeung kabuktian non Al-Qur'an awala eta utama di kana itu wujudum minal guna isbat alawan kana kulo tamu sakuring al-wudu ayatu ati ahakun benar huwa eta wudu hak ma eta perkara yang sanari mabidia ieu ma min taratihu billahi tina banget nabi cinta Allah ta'ala wasil iradati dan benarna maksud ka Allah wa syauqi jeung nyangkong ila liqai kana patepung ka Allah wadzalika yahidu bisima'il Qur'ani ayatan wadzalika jeung ari tufaratihum billah yahidu eta obah ieu dalik bismil Qur'ani ku nguping kana Qur'an ayatan deui wa innamal ladzi pastina ari perkara la yahidu anu teu obah ieu lagi bismil Qur'ani ku nguping kana Qur'an hubul khalqi eta mika cinta ka makhluk wa isku makhluki jeung nyongkrong ka makhluk saya dulu yang dukeun ala dalika kana itu Allah ta'ala ala bi zikrillah tatmainnul qulub
Waya dulu jelukeun ala zalika kana itu yahidu bisima'il Qur'an. Waya dulu jelukeun ala zalika kana itu yahidu bisima'il Qur'an. Naon Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala ingat bizikrillah ku eling ka Allah. Tatma'innu tamtamnor aqulubu firan hati. Wa qawlu jindawan Allah. Masaniya takhasha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Masaniya ayat yang dibulak-balik takhasha'iru anu ngageter minhu tina ararah masani naon juludul ladina kira-kira kulitna jama-jama ya syawan anu sieun ladina kami robbahum ladina kami umatalinu kulileles naon juluduhum pirang-pirang kulitna ladina kami waktu hubung jeung pirang-pirang ladina kami nabi nilai kana eling ka Allah wa kuluma jadi sampurna perkara ieu jadi pangyan ieu maaf libas sima ina sabada muping bisa babis sima itu sabab muping dipangyan tinnas nahate awak saya tadi kuluma wujud eta sesobasi pas tumaknina tu arif tumaknina tangtram tadi tatma'in wa qulub pas tumaknina tadi tangtram wal isyiraru jeung ngagetar tadi taksairu wal qasyatu jeung sieun yakhsawana walayin wal qalbi jeung leuleus hate. Tadi masali dulu wa qulubuhum. Kullu dalika eta arisa kabehna itu tumainah ilah. Kullu dalika eta arisa kabeh tumainah or qasyah. Ayo qalbi wujudun eta sobati. Pokor gola dia sudah sadau sallallahu taala Gusti Allah taala innama mu'minuna pasti arja iman kabeh. Ieu teh tafsiran mu'minuna kamilun nya. Dalam iman sampurna. Innama mu'minuna pasti arja iman kabeh alladzina jama-jama idza dzukira bima litaritakeun saha Allah Gusti Allah. Wajina tasir naon kulubum pirang-pirang ladina kabeh. Pokona di Allah taala law anzalna law menurunkan kami azal Qur'an kana ieu Qur'an ala jabalin kana gunung laro ayat tahu saya keningali anjen Muhammad bukan jabal. Khosian. Saya keningali anjen bukan jabal khosian. Kanan tunduk. Mutaswadian berbelah. Min khosiatin layak sinarasian ku Allah. Pawajalu tari wajah. Wajilat pelubungkin. Pawajalu tawajatin. Wal khusu jeng khusu. Khosian kan. Wujudun eta sosobati min kubali ahwali tina samana ada jaran pirangsang tingkah. Walam yakun jeung sanajan teu kabuktian ieu wajah min kubali mukasafati eta tina samana jaran pirangsang mukasafah. Walakin kon yasiru eta tina terkadang jadi ieu wajah sababan eta ngajadikeun sabab ieu mukasafati pikeun pirangsang mukasafah patan jati jeung pirangsang ngaringan. Waliada jeung karena ieu Qadiyasiru sababan li mukasafah. Qala ngadaukan jeung Nabi sallallahu zayyinu kudu mapaesan aranjeun kami Al-Qur'an kana Qur'an bi asmatikum tu pirang-pirang ora aranjeun kami. Qala jeung ngadaukan jeung Nabi li Abi Musa al-Asy'ari. Laqad utiya yasin asli dibere Abi Musa mizmaron kana trompet esora. Mizmaron kana trompet min mazamiri ali Daud tina pirang-pirang trompet na kulawarga Nabi Daud alaihissalam. Wa ma hikayatu jana penari pirang-pirang syaitan adalah suatu kena ala anna arbaba kurubi kana sina pirang-pirang zaman ngabugan pirang-pirang teh juarong eta persela alim arbam kami non awujud sesogati inda sima'il Qur'an ila kamu pin Qur'an pakasiratun ayat ngobah. Pakalu tardauhan kanjeng Nabi sallallahu sayyabat ni hudun wa akhwatwa sayyabat ni ngajadikeun huista kami naon hudud surat hud wa akhwatwa jeung pirang-pirang dulur teh babaturanna wa akhwatwa jeung pirang-pirang dulur Yahud khobarun eta ngabedakeun an wujudi isan satu arti kaina sayba karena kuis yang suruh eta hasi sayb
mina uzni tina arah-arah niatin wa khaufi jeung sieun wa zalika uzni jahau wujudun eta tobati warwina kenaun annabna mas'ud sayyidun ibnu mas'ud dan qira'a sama ibnu mas'ud ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat an-nisa kana surat an-nisa salaman tahta sama tepi ya ibnu mas'ud ila qaulita karana ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Pakai pak takuma idza ji'na di mana-mana ngadatangkeun kami Allah min kulli ummatin bi saban-saban umat bi syahidin penyaksian wa ji'na jeung datangkeun kami bika anjeun jeung datangkeun kami bika kanjeng Muhammad ala haulaika itu kaum kabeh syahidan dari anu nyaksian olah tah ngadawuh kanjeng Nabi olah tah ngadawuh kanjeng Nabi hasbuka lapan hasbuka nyukupkeun kanjeng makana jeung kabuktian naon aya nahu paranduana kanjeng Nabi taldripani eta motor ieu aya nahu bidumu iku pirang-pirang siparon. Api riwayatin ada riwayat annau arsatuna kana Nabi alaihi salam qara'a sama kanjeng Nabi hadil ayat kana ieu ayat au quri'a atawa dibacakeun indah dekeun kanjeng Nabi naon inna ladaina angkala wa jahima wa qa'ama zahisati wa azaban alima inna ladaina saytuna etap tandingan kami Allah saya tuna etap tandingan kami angkalan ayat pirang-pirang siksa isim imnes mawar wajah iman jeung neraka jahim wa aman jeung kadaharan zadis patin anu ngabogaan seuseut wa azaban jeung siksaan alim anu nganyerikeun pasai patulin kalanggar kanjeng Nabi wa riwayatin di akhirnya anu arsatuna kanjeng salam qira'a sama kanjeng Nabi in tu'adzibhum fa innahum ibadi in tu'adzibhum lamun nyiksa Gusti ka kufar kabeh lain naun dan saya kena kufar kabeh ibadu kaya pirang-pirang abdi Gusti abaka tuluy nangis kanjeng Nabi wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi alaihi salam iza marra eta di mana liwat kanjeng Nabi di ayat rahmatin kana ayat anu mertelakeun rahmat da'at ngaduaan kanjeng Nabi wastabsyara jeung bunga kanjeng Nabi wal istimsaru dari bunga wujudun eta totobati pokor asna jeung ekudus nalam sallallahu taala Gusti Allah taala al ahli wujudi ka ahli totobati bil Qur'ani ku Qur'an ku sabab Qur'an faqala min Allah wa idza sami'u jeung di mana-mana muslim ieu ipah kabeh ma kana perkara unzil anu turunkeun ieu ma inna rasulika rasul taro ningali anjeun Muhammad wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro ningali anjeun Muhammad ayunahum kana pirang-pirang panona itu taifah kabeh tapi itu motor ya akhir minan dan istinasi panon lima motorna lima tina arah perkara aropu anu nya taifah kabeh mana dina hak buktina hak baru ya kenaun anna Rasulullah sallallahu kana eta kabukti Rasulullah yusalli eta salat Rasulullah wali sabri jeung ada tepikeun dadana Rasulullah azizun ari ngagotrok di suara ngagotrok ka azizia mirjali saperti ngagotrok na pendir wa mama jeung anapun ari perkara nu kitu ieu mah mina wujdi bukti atau tongati bil Qur'ani ku Qur'an itu fi anis sahabat itu sahabat radhiyallahu anhum wa tabi'in jeung tabi'in kabeh fakasirun ayat taloba kami num ta'er sahabat kami man ari jamaah soin ko anu kalanggar ieu man wa minhum sahabat kami man ari jamaah saka anu teri ieu man Paminum jeung sahabat kami man ari jamaah wasiya anu kalanggar salieun. Paminum jeung eta sahabat kami man ari jamaah matul maut ieu man fi iskatina kalanggarna ieu man. Paruya yekeun anna zurara tabe. Na aupa saya zurara putra pamegat aupa. Pakana jeung kabuktian ieu zurara
minat tabiina eta tina tabiin kobar anna kana eta kawi zuroroh ya ummu eta imamat zuroroh anna sakajama-jama birikot di tanah rikot al qira'atu limatta ya zuroroh fa idza nukira fin nafuri lapan fa idza nukira tadi mah ditiup naon pisturi songsong sangkala sakti deh fa idza nukira tadi ditiup naon fin nafuri songsong pas ikut tuli kalam dari zuroroh wa maka jenggot zuroroh ini robina paim rezuroro wahi mau ngasih kazuroro Allah pasamnya jenguping sah umaru lanu rajulan kajelaki ya kau anu masaya rajulan ata inna kapan inna azab rabbika lawaqiyah malahu min dafi inna azab rabbika saya sudah siksaan pangeran anjeun lawaqiun ayat kana tunina mak saya lahu terpikir azab rabbika naon minda sieun anu nolak paswa kulinga jerit ya Umar fayhatan kalawan sakalinga jerit wa kharra jeung ngajungka ya Umar mangsian baru kalanggar saha ala ya Umar wa kharra jeung ngajungka ya Umar mangsian baru kalanggar ka ya Umar Ahumila kuli dibawa ya Umar ila baiti kaimana Umar alam yaza kuli tere Umar mariduan negeri di bayati di mana Umar tahun dina sebulan. Wa Abu Jarir jari Abu Jarir minat tabiin minat tabiin qoroa etamata alaika Abu Jarir sahat salihun amuri asyaqa tulina goak ya Abu Jarir wa mata jeung maut ya Abu Jarir. Wakamnya jeung mungkin saat Imam Syafi'ullah Qorian kaja manumaca ya faru anu maca ieu Qorian anu maca ieu Qorian hadza yaum la yasifuna wa la yuzanu lahum fayatazirun hadza ari yaumun eta poe la yantikun anu bisa ngomong ieu Bani Adam kabeh Payu dan jeung teu diizinan sahalawum pikeun Bani Adam kabeh paya sabiruna tuluy sakaru dengan campuran. Paya sabiruna tuluy sakaru Bani Adam kabeh. Awas ya tuluy kalenggar sadu sapi. Wasamnya jeung upi Salih bin Fudail Ali bin Fudail Qorian aja mermata ya permata ieu Qorian. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumu dina poeanan tungsana jama-jama Rabbil alamin kana mangaran sadaya alam itu sampai kiamat di sampai langsung jama-jama menghadap Rabbul alamin bakal dipanggil bakal diadili ku Allah Pasakoto magsian alaihi Mupin alih bin Fudail Qorian yakun Pasakoto tuiragran selabu Pasakoto tuiragran ia ali mangsian baru kalanggar salih ali pingsan Pakola tu ada usaha Fudail teh nyata putrana daripada Ali bin Fudail raman Ali teh Ali bin Fudail soalnya Fudail syakaro Allahu laka ma qad alimahu minka syakaro muga ganjar Allah laka kanjen maka na perkara qad alimahu anu etuninya Allah ukana ma minka si anjir wa amma manu bila mina wujudi anis sahabati wa kadzalika jeung kitu seperti wujudi dia Quran nukila ditukia iya dalik an jama'atin tiga maloba minhum ti sahabat kabeh wa qadza
asupiatu. Wakada jeung wakadalika jeung etanya itu seperti jamaah minhum asupiatu ari ahli tasawuf ay al-tasawuf anu naon anu potong ati ku Quran. Fakor kana kasu kabuktian sa simli nam simli di masjid eta di masjid simli lailatan dina jepeti nyen Ramadan dina bulan Ramadan. Kabuktian simli di masjid simli. Bahwa beri simli yusali eta salat simli khofa imamin dina satu kangan imam lahu pikeun simli. Fakoratu imasa kalimam iman. Wala yasina lanazhabanna billazi auhayna ilaika. Wa yansina jeung yakin lamun karep kami Allah. Lanazhabanna sayakin ngalengitkeun saestuna kami billazi kana perkara na Quran. Auhayna anu mapawayu kami ilaika ka anjeun. Wa anta ako tuluy ngajerit sa simli-simli sakotan kalawan sakali ngajerit. Dona nyangka sana jama-jama ana simli kod torot esaestu iberteleng kod torot esaestu lengit non ruh na simli. Wah marroh jeung bareum naon wajurarayana simli. Warta ada jeung ngadeg-deg naon paro isu bubukuanana ya simli. Wakana jeung kabuktian ya simli yakum eta nangtung ya simli. Bisa nangtung deui. Bimisli hadza kupantarna ieu wala insina. Wala insina. Yukhatibu ngahitoban ieu simli al-ahbaba kapirang-pirang kakasih. Yorodidu ngambulak-balik ieu simli dalika kana itu wala insina. Nyororon kalawan pirang-pirang balikan. Wakolan jeung ada usaha Junaidu. Taqatu asuk kuring ala siri asikti kasir asikti. Paro ayat tulis ningali kuring bayana yadai amrada siri rojulan kajelasi konbasya anak itu kalanggar sali rojulan. Pakol siri li kuring sejunet. Wakola kajunet dakhwatu. Pakol siri li kuring. Haza ari rojulan. Rojulun esalasi konsamia an estunguping iya rojulun ayatan kana iji ayat dina Qur'an tawasya tuli kalengar salaya rojulun. Pakul tu tuli ngucap kuring sejunen. Ikra'u kudu maca aranjeun kabeh alaihi ka iya rojulan da. Iya kal ayat kana itu ayat di ayatnya kalawan dasian itu kal ayat. Korok tu tuli maca kuring. Apa kok tuli tager iya rajulan. Tadak tager iya rajulan. Pakolat tuli ngandauh sirri. Min ayana dimana kuota ngucap anjeun haza kana iya. Ikra'u alaihi tilkal ayat. Haza kana iya ikra'u. Pantai tetes. Jadi kuma pakul tu tulingu capuring. Ikra'u alai silkal ayat tak bianiha. Oh artinya pakuriat gitu bentuknya. Pakuriat tulis dibaca dan tulis dibaca ya silkal ayat. Pakuriat dibaca ya silkal ayat. Pakola sirri min ayat nakuata. Nah ayat di mana kuata ngucap anjir haza saya ikra'u. Aku tu tulis ngucap kuring sejunen. Kalau ayat tu ningali kuring Ya'qub kana Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena kabuktian naon amang lolong na Ya'qub min ajli mahlukin esat tina ararah makhluk. Tabi mahlukin tah kusabab makhluk amsorok ningali Ya'qub. Walau kana jelamun kabuktian naon amang lolong na Ya'qub min ajli haqqi tina esat tina arah-arah hak. Ma absorok
Sahamuani nyali iya Yakub di makhlukin salah makhluk. Pasta sana kulinya itu alus ya. Siri dalika karena itu jawabnya taruh ayat itu Yakub. Pasta sana dia itu alus ya siri dari itu jawab. Wa yusiru jeung isarah ilama kana perkara walau anu ngadau kana ieu ma tahajud naon kaulus ini dawan sahnya. Wa kasun jeung ari gelas wa kasun jeung gelas ari bu eta nginum kuring alazat tina tepan kana okro jeung ari gelas anu sejen. Pada wae tu eta gawe tambah kuring. Wa ukhra jeung ari gelas anu sajen pada wae tu eta gawe tambah kuring. Minha tina itu kasun dia ku ye ukhra. Karena masalah wae tu gawe tambah kuring dia ku ye ukhra. Minhu tina kasun. Tapi namun itu mah kasun temu anaknya. Pada ya ukhro ni. Memudahkan mah takhoro. Wah, ukhro jeung arga sajen pada wae tu eta gawe tambah kuring dia ku yoro minat tina kasun. Pokola jeung ada sahabat di Sufyati. Untuk bukti kuring akra'u eta mata kuring layaratan jiputing hadi ayatna kana ya ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin ari sakabehna awak-awakan dha'iqatul maut eta ngasaan kana maut. Pajatu tuluy tumandang kuring urad di dua eta bolak-balik kuring kana ieu hadil ayat. Sayatana kaya urad di dua hati pun hari hati ya tipu eta nyora ya hati bisa kuring. Kam sabaraha kali turut didunga bulat balik anjeun haji ayat kana ayat. Faqad qatata ta estu maihan anjeun, estu geus maihan anjeun. Arba'atan kana opat minal jinni jin. Maropang anu teh ngaluhurkeun ieu arba'ah kameru usaum kana pirang-pirang ieu arba'ah kame jelas sama ikaluhur ka langitna kaluhur mundu kulikuna waktu dama ieu arba'ah kame aya tujin para Pakola jeung ada Abu Aliin al-Mawazili. Abu Ali al-Mawazili bisin li ka Imam Sibli. Rubama tatruku terkadang datang sampai kana panguping kuring naon ayatun hiji ayat min kitabillahi tina kitab Allah Ta'ala. Fata jibuni kulinaris di ayat ni kakuring ila i'rodi kana ngabalir ani dunya tina dunya. Tumma arji'u kuli balik di kuring ila awali kana perang-perang tingkah kuring. Wailan nasi jeung kajama-jama pala amko tuluy tetep kuring. Tuluy tetep kuring ala dalika tepan kana itu i'rod kan dunya. Papola tuluy ngadauh Sibli ma hari perkara. Toroko anu datang ieu macam aka kana panguping anjeun na Qur'an dina Qur'an faja tazabaka tuluy naris Allah ka anjeun bi kuyu emas ilahi ka Allah padalika ta eta itu emas apun eta piwala minhu ti Allah alaika ka anjeun walutpun jeung tegasna piwalas minhu ti Allah bisa ka anjeun wa iza radaka jeung di mana-mana ngabalikeun ieu emas ka anjeun ila nafsika kana awak anjeun bahwa ari ieu ma taroko syafaqatun eta mikawalas minhu ti Allah alaika kanjeun painau karena saya tuna kalakuan jeung tinggal layas nu eta teu pantos ngakapikeun anjeun naon ila sabari angin lubaran ina hawli tidak daya upaya wal kuwati jeung kekuatan bisa wajuhi ina madad nilai ka Allah teu pantas pikeun anjeun ieu wati lubaran ina hawli wal kuwati kita wajilain. Pasamnya jeung uping sarojulu nyelaki min ahli tasawuf di zaman al-tasawuf qori'an kanjal mata yakun ngucap ye qori'an
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsu, ingat nafsu al-mutmainnatun pangprem. Irji'i kudu balik anjeun ila rabbiki sabar anjeun radiyatan badan ridho mardiyatan turun ridhoan. Pasada sulemen kang ngabalikan ieu rajul. Pas ada elemen tengah balikan ia rajul kana itu ya ayat Tuhan nafsu mina qori tiga bermacat wa qala jeung qori kam aqulu lah kam sabara kali aku lu ngucap beri lah kana itu ya ayat Tuhan nafsu irji'i jadinya irji'i kudu balik anjeun. Walaitat jeung moal itu ya ayat wan nafsu turja'u eta dibalikan ya ayat wan nafsu. Walaitat jeung moal ya ayat nafsu turja'u eta dibalikan ya ayat wan nafsu. Wa tawajjada jeung tetobati ieu rajul waza'a ko jeung nanjerit ya rajul papan kalawan sakali nanjerit pakroja tulikan warna ruhna rajul min ahli tasawuf wa samia jeung nepi sabak rumu adil bakar bin muaz qorian panjang mata ya pemata ya qorian wa anzirhum yaumal hasifati wa anzirhum jeung kurunyin sienan anjir Muhammad kapupar kabeh. Wang biru jeung kuing sianya Muhammad kapupar kabeh. Yaumal asifati kana poean kiamat anu deukeut. Al ayat sak bermajeun tanya. Tantoroba tuluy goncang ieu bakar. Tumaswa tuluy najerit ieu bakar. Irham man andar sahu. Irham muga mikawalas Gusti man kajama andar tau anu nyingkienan gusu kamen walam yuk dia jeung teu madep ieu man ilaika ka Gusti ba'dain dari sabda jisieuna madepna bitaati ka taat ka Gusti tumaga sia tuluy kalenger sa itu bakar wakana jeung kabuktian sa Ibrahim bin Adham rahimahullah Ida samnya ayat tadi mana ngupin Ibrahim ahadan sayjama ya kurmata yahad. Ida sama'u syaqqat. Ida sama'u di mana-mana belah langit. In syaqqat tegasna narima belah ya sama. Ida sama di mana narima belah langit. In syaqqat narima belah ya sama. Idroba. Jawabnya ida. Idroba goncang. Naon awsanu biransang bubukuan Ibrahim atas kana sehingga kabuktian Ibrahim yarsa itu sangat deng-deng Ibrahim wa Muhammad ibni Subahin dan katampit Muhammad bin Subaih kana Muhammad karena kabuktian saha rajulun laki yang tasilu etamandi ya rajul fil furati di bangawan furat ayeuna manaon estat di bawah furat. Pamarok tuli ngaliwat di karojulun yang kasilu. Saharojulun hijilaki. Pamarok ngaliwat di karojulun yang kasilu. Saharilaki. Ala syafi'i anatak di pinggir walungan. Pinggir bangawan. Saharojulun hijilaki. Ala syafi'i anatak di pinggir bangawan. Ngaliwat karojulun yang kasilu saharojulun iraki ya qra'u anu maca ya rajulun ala syafi'i wamtazu kana ayat wamtazu la yauma ayyuhal mujrimun wamtazu jeung kudu misah aranjeun kabeh ayo manapa ieu ayyuhal mujrimun ingat zaman berdosa kabeh kesukaan kan di arah-arah masa. Allah bakal ngadau. Kedah galok kumpul zaman tokat jeung zaman maksiat.
Jaman iman jeung jaman kafir. Ku Allah diwarang misah. Wam tazu yauma ayyuhal mujrimun kudu misah aranjeun kami napa ieu jangan berasa. Ulah ngahiji jeung jaman fa. Palam yaza kulit teureun sa aranjeun rajul yang kasino ini. Yan soribu eta goncang irojul hatta boriko sehingga itilab irojul wa mata jeung maut irojul. Waduh kira jeung caritakeun naon anna sama saestuna salaman Paris masa Paris. Absoro eta ningali ieu Salman Syaban pemuda yaqau anu maca ieu Syaban maca Quran. Ningali Salman pemuda maca Quran. Patak tuli datang dia saban ala ayatin kana ayat. Pak syaro tuli getar naon dia du kulitna saban. Pak ahabbahu tuli mikar saban sa saman. Wa paqidahu jeung leungiteun ieu salman hukasaban. Pasala tuli narosian ieu salman anu tisaban. Amana dia sabda. Pakira capkeun lauka Salman naut inau apa inau. Inau saya saban, maridun saya tenggeri. Saat tahu tuli datang Salman, upa saban. Yang udah baring ngalayan Salman, upa saban. Kaidan atahu warisaban. Dia mauti etet na maut. Maut teker sakarat. Dia mau etet na maut. Pakola tuncap saban. Ya Abdallahi ya Allah. Aro ayat takna ningali anjeun tieu pauku syahri rota kana itu ngageter alati anu kana kawuk laki di eta pikuring. Paina atat ni fi ahsani suratin. Paina tasayatuna ieu tieu pauku syahri ro atat ni eta datang ieu tieu pauku syahri ro ni kuwi kana kuring. Eta datang ieu tieu pauku syahri ro ni akuring fi ahsani suratin panglawi alus sarupa. Pahabarat ni tulinya bedakan istilah kaku tadi roh ni kapuring anallah kana saytuna Gusti Allah qarba faro eta itu disampur Allah ni kapuring biha kusabab istilah kaku tadi roh kulladan bin kana sakabeh dosa. Wabiya jumlati jumlahna layalu kosong taswahibul qabi jaman ngamugan hate anu wujin tina sukati indah simakil Qur'ani laika mungkin Qur'an. Payen kana kalamun kabuktian naon Al-Qur'an Qur'an layu akhiru eta tenap makan ieu Qur'an pilih sahibul qadi. Asal sama sekali pamasalu tarik sifat pamasalu tarik sifat kan itu sahibul qadi kama salil ladzi eta seperti sifat anjana. Yan iku anu nyorak teh ngomong kama salil ladzi eta seperti jama yan iku anu ngomong ieu ladzi lima kana perkara layar ditemu ieu ladzi illa du'akan angin kana panggero wanida anjing tegasna panggero summum bukmun umyum fahum la ya'qilun arye lagi summun akan sore bukmun rokire umyum rolong paum tarik lagi dari kanamanan kesina tarik lagi la ya'qiluna eta teboga akal eta mikir la ya'qiluna eta mikir ieu lagi tadi kabeh. Bahasa ibu qabi balik tarik zaman bukan hati itu akhir anu napakan pihiri ieu ibu qabi non al kalimat ini kalimat hikmat tina hikmat ya semua eta bakal nguping ieu shahid karena itu kalimat. Bahasa ibu qabi itu akhir fihi al kalimat ya semua eta bakal nguping ieu qabi karena itu kalimat. Qala ngadau saja Farun al-Khadiyu dakwala asuk tau jalati min ahli khorosana si amin ada khorosan ala juhani kasih juhani wa indahu jaya esok tetep juhani jamaatun dari jama loba akola tuling ada rajua li junadi kasih juhani mata iraha yastawi sarwa inda ambi mungu ambi taho hamidu jaman anu muji ka ambi wadamu jenjang nyakar ka ambi akola tuling sahabak justuyuhi
Sapalina pirang-pirang guru. Idza dakhala di mana-mana asup ya abdi al-bayanaristana karumah sakit waktu jeda jeung ditalian ya abdi di poe daeni kedua tali. Pakola tuling ada usaha Junaidu. Saya Junaid. Lain salah yang nawan hadza ya yastawi. Min sa'nika eta pina kalakuan anjeun. Umma akbala tuli madab ya Junaid ala rajuli farajul. Pakola dia Junaid. Idza tahaqqaqa annau makhlukun. Idza tahaqqaqa di mana nyatakeun ya abdi annau abdi makhlukun eta makhluk. Masa haqqo tuli ngagoak sa rajul kotan palawan sakali ngagoak wa mata jeung rajul. Pain kuota kalau ngucap anjeun. Pain kana kalamun pambuktian naon sina Al-Qur'ani mungkin kana Qur'an mukidan ayat remadah sing wujud kana gagati. Marina sama kenaon. Balum eta tingkahna itu masai kabeh. Masai khusus ya. Jantan una narima kumpul. Jantan narima kumpul ya masai kabeh alasima yang buanai. Narima kumpul ya masai kabeh alasima yang buanai. Nah, karena mesti kalaguan mina kawalina di tukang siran kabeh. Duna qori'in. Duna qori'ina henteu jaman maca Quran kabeh. Pakana tu kamuktian kalakuan jeung tingkah. Kamu ucapkan ini. Paingkana tu kamuktian ini. Pamadawan dalu meting ramasai kami yajma panguna alaman. Duna qori'ina. Pakana tu kamuktian kalakuan jeung tingkah yang bagi etap pantos non ayakuna yang kamuktian non ijtimau narima kumpulna. Masai sabe wa tawajirun dan cobatina masai sabe di hal ilqurra'i eta tetap dina riungan pirang-pirang zaman maca Quran la hal fil mugonnin lain dina riungan zaman malagukan makana jeung kabuktian kalakuan jeung tinggayan bagi eta pantos non ayut naba yang disupri indak kulli jitimahin nalika sama-sama narima kumpul fi kulli daw sadar undangan sangkoriun jalan mata Quran la qawalun lain tukafiran fa inna kalamallahi ta'ala kana dewan Allah ta'ala afdalu esar utama dina bani tibat naguan namana kabarin bi Pak lam sakud nganyopkeun anjeun annabonna asal naguan asnadu esar banget pangatahijan ngobahkeunna lewuji kana salati Dina Quran itu tibatan Quran. Min sab'ati awzin bina tujuh perang-perancangan. Al-wajhul awalu hari dan sahibi anak jami'a ayat Quran. Eta saetuna sakabehna perang-perang ayat Quran. La tunasibu eta pemantosan ieu jami ayat alal mustamid kana tingkana jalma muslim. Wala tahud jeung tepantos ieu jami ayat dipami pikeun pamana mustamid. Kuatan sini dengan empat mustam alamat sama perkara wa ayat mustam mula bisun eta nu ngalakonan atau nandangan atau kana ieu mah pamantah sajama istawal anu ngawasaan alika manaon husnul yakin aw saupun atau nyongkrong aw nadamun atau rasa kamin ayana tati mana ieu nasibu mantosan halau kana tingkahna man naon qaulu sallallahu ta'ala yusikum mau fi auladikum lizzakari mithlu unsayayn yusikum wasiat sareng jeung kami sallallahu Allah fi auladikum lizzakari anak anjeun lizzakari eta pikeun laki mithlu unsayayn ari pantarna bagian aya dua wa qalu jeung Allah ta'ala walladzina yarmuna muhsanati walladzina jama-jama yarmuna anu dinjina Yalagina kami al-muhsanati kapterang-terang awalidika. Wa kadzalika jam'ul ayati wa kadzalika jeung etanya seperti qaulu ta'ala yusikum
Jami'ul ayat di arisa kabehna pirang-pirang ayat allati anu ia eta milati ayat bayanu akam nyerasi ari martelakeun pirang-pirang hukuman warisan wa sholati jeung salat wal hududi jeung pirang-pirang wa wariha jeung santi ahkam miras wa inna ma muhariku jeung pasti ada musikeun lima kana perkara ieu qabi atau hate ma eta perkara dina mantesan ieu ma ai qabi wal abiyatu jadi pirang-pirang abad wal abiyatu jadi pirang-pirang bed innama yadauha eta pasti nambarnahkeun kana ieu abiyat sasu aro pirang-pirang pukapiran nya roban karena martelakeun dia ku abiyat martelakeun an awal ya qabi dina pirang-pirang tingganan wal abiyatu innama yadu asyara roban tanfiha an awal ya qabi Palayah tajo atau temita butuh yikobi dipahami hali dina mahami tingkah namna ina itu abjad bila takalupin kana maksa-maksa nah benar ia pamin ayana yunasibu halahu pamin ayana yunasibu halahu man saja ma yastawli ya soal memawasan alika menaun halatun tingkah bolibat yang hari ini oiratun bermaksa lamtum ki anan penetapkan atau nyesakan ya halah tihi diyemen mutasaan kana tempat anu lega liguanya pi dan sedahalah pamahujeng edatan sartana eman payah kudun wajakaun sakibun wa maujana tafsar tanah man tayak kudun ari eli wa aya ari eli wa zakahun jeung pinter sakibun anu nerus nembus ya tapat panu anu ngarti ieu man iku sabab tayakun dia ma'ani kana pirang-pirang makna al-ba'idati anjau ina apa di pirang-pirang apa kapal yahruji tak terkadang keluar naon wujuh cocok atina yengan ala kulis masmu'in ala jadi dibanakan keluar cocok atina men ala kulis masmu'in kena sampung ngakur perwani kuping Taman seperti jama yuhtaru ang dikertakan laukaman. Indah zikri kaulita, mereka nyeritakan dalam Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lapan. Yusikumullahu fi awladikum. Dikertakan dalam halatul mawati, tingkah mawat, al-muhwiki, anu ngabutusin, ilal wasiyati, kana wasiyat. Wa anna kulla insanin jasa saban-saban manusia, la budda esamisti. Ayah lupa yang meninggalkan ia insan malaukan ala insan wa waladu insan asa insan umat jari majeng walad mahbubahu tenisi karakter dua kaya insan ila dunia ayah luka ayah luka tuli meninggalkan ia insan ahada mahbubaini kana salah dari tenisi karakter dua nyata mal lisani pikir anu kadua nyata walad wayah jurohuma jeung ninggalkeun ieu insan huma kana ieu mahbubayan jami'an sabena kaya ngelibat kulingalin di alaika Jaminatkan insan umakan mahbubah yang jelasnya payah libu tuloy ngalindih alika men rikaman yustaru lahu inda zikri kualitasmun halatul mati payah libu tuloy ngalindih alika men naon akhofus yan wajaza ujungnya rasulah awayas na'u atawa nguping iya men
Zikrullahi kana nyaritakeun jenengan Allah. Fikau ya dawan Allah yusikumullahu fi auladikum lapa yusikumullahu alikum. Saya dah hasuk tuluy bingung ieu men. Bi mujarradi ismi. Kuana jenengan. Bingung amma sina perkara qoblau anak senengan asin ismi ya tanawan yusikum wa ba'dau jangan sebenarnya ismi auladikum ayu taru atau dikarepkeun lau ta'man naon rahmatullahi ni kawalasna Allah ala ibadah kasiran Allah wasapakotun jeung tegasna ni kawalasna Allah di antawalas ore kalian ngawasaan Allah ismas mawaritihim karena ngabagikeun pirang-pirang warisan ibadah kabeh dina fiku zatna Allah nadron karena ngalirik lahum ka ibadah kabeh fi hayatin dina hirupna ibadah kabeh wa mawtin dina maut ibadah kabeh saya kulo tuluy ngucap ieu men Allah kena bagiran dikawalas ka abdina ngabagikeun warisan langsung ditetelakeun ku Allah. Saya tulis di men sidana doro di mana-mana ningali Allah. Li awla dina kapirang-pirang anak kurang-kurang bakda mau segala mau kurang-kurang pala nasiku. Satu mang-mang kurang-kurang biar naruna Allah yang dulu saya bakal ningali Allah. Lana ka kurang-kurang. Saya hidup tuli obah min huti men. Naon halur roja tingkah roja wayurisu jeung ngawaris ka men naon dalika halur roja istibsaron kana bunga wasiruron jeung saged bunga ayu taru atawa dikeretegkeun lau ka men min qauli tina dawuhan Allah taala lidzakari mithlu wajin unsayan lapan lidzakari mithlu unsayan naon tapilu dakari ngunggulkeun lalaki dikawani kusabab kabuknya dakar rojula lalaki diunggulkeun ala unsa awewe wa anaqad jeung saestuna kaunggulan di akhirat di daerah wirijalin eta pikeun pirang-pirang lalaki latun hihim anu penungkulkeun ka rijal kabeh naon tijaratun dagang wala baeun jeung pengajuan an zikrillah tina eling ka Allah wa annaman jeung saestuna jalma alhahu anu nungkeun ka naon warullahi taala kalian Allah taala anillahi taala tinggal eling ka Allah taala bahwa tah karyeun man ahau ina inasi eta tina sapalina piran awe lamina rijali lain dengan laki tapi kon kalawan kenyataan payasa tulisieun ieu manu cipayun man ahau man ayu jaba kana yang dihalangan ieu man ayu akhoro atawa dipanderikeun ieu man dina dunia akhirat dina kanikmatan yaran ama ukhirat seperti yang diakhirkeun sa'al unsa awewe di amwali dunia dina pirang-pirang harta banda dunia Fa'am salu hadza kan ari pirang-pirang pantarna ieu yuhtaru Fa'amsalu hadza ari pirang-pirang pantaran yuhtaru qad yuhariku eta sarkana musikeun ieu amsalu hadza al-wujda kana tobati walakin liman di wasani walakin liman jeung tetap dine terkadang musikeun ieu amsal aya walakin liman yang terpina kajamat tiana terdiaman wasana wasifat aduma artinya wasmani halatun era tingkah mulibat ngalindih mustadrikon luntur meyakin kohiratun termaksa wal akhor jasajan tapat turun eta ngarti baligun anu banget wat ayat tudun dan eling baligun tapat tunun eta pintar baligun
kanbah pasata tunun wa tayakuduan jeung alimba libun anu ngadatangkeun kamilun sampurna ngadatangkeun sampurna ngadatangkeun lipan di kana ngelingan dia umuriku pirang-pirang perkara al-Qur'an deket ma'ani kana pirang-pirang makna banyak jauh wazalika jartu waspan mimma eta tina sapolina perkara yakni ulang yekna kali ajli dalika karena itu mimma yaizu yakzatu ila lugonati allazi wa al-fadun munasibatun li ahmad yakzatu ngungsi dengan gantangan dia yakzatu ngungsi dia sejalana laguan ikan laguan allazi anwad lagi gona al-fadun etat terang-terang lapad munasibatun anu mantesan li awal ikan terang-terang tingkat hatta yatasarokna sehingga gancang naon haedan wa obahna naon haedan wa ngobah sebenarnya ngobah sebenarnya alfad warwiya nasion naon kana abal hasani yaitu abal hasan an-nuriyah masanuri karena eta punya abal hasan ma'an jama'atin eta sarta jama loba tidak watin adanya dina undangan tidak watin dina undangan pajaro tuluy berjalan bainahum antarana jamaah sahabat naon masalah ya wa Abu Husain dari Abu Husain sakitun ebonata umma ropaha tu yang katkeun ya Abu Husain awasau kana tirang Abu Husain wa ansyadahum jeung ngalagukeun ya Abu Husain ka jamaah kabeh kubba warqo'a anak bet kubba warqo'a pirang-pirang manuk warqo kubba warqo'a pirang-pirang manuk warqo hatupin sifatna warqo anu lobah nyorakna dina hatipun hatupin anu lobah nyorakna pidduha dina waktu duha dati sajwin anu ngabogaan prihatin pirang-pirang manuk warko nu loba nyora anu ngabogaan prihatin sodahat anu nyora ieu warko pinanin dina pirang-pirang dahan hai zakarot nyaritakeun ieu warko ilpan kana condong hate wadahron jeung mangsa solihan anu halus wabakat jeung cerik ieu warko huznan karana prihatin pahajat tuluy ngobahkeun ieu warko ngagerakeun ieu warko huzni kana prihatin kuring pabuka ari dari kuring rubbama harokoha eta terkadang ngaleleskeun hate ngalemahkeun ati ngaleleskeun hate ieu bukai kawarko wabukaha pikeun hamzana wabukaha jari terisna warko rubbama harokoni eta terkadang ngaleweskeun hate ieu bukaha ni kakuring walaqad asku yang yakin estu lapor PBB-nya walaqad asku yang yakin estu lapor kuring apa mayukimu pama ukimu tuluy teu mere paham
Semereng arti. Kuring hata itu warko. Walaupun tasku jeung yakin terkadang. Lapor ieu warko. Pamatuk imuni kulit temere paham ieu warko nikah kuring. Goero anni salianti setuna kuring. Ari tulah. Aripua etanya ho kuring. Kana itu warko. Goero anni salianti setuna kuring. Aripua etanya ho kuring kana warko. Dia Jawa kana prihatin. Dia Jawa kana prihatin. Jadi warko ayat dan dari ta'rifuni etanya ho iya warko nikah kuring dia Jawa kana prihatin. Qala ngadaw Abu Husain. Pama baqiya ahadun mina qaumi illa qoma wa tawajjana. Pama baqiya tuluy tetep ahadun jama mina qaumi kaum ya kaum illa qoma ainang tu ya ahad. Wa tawajjana dengan ati ya ahad. Walam ya suadeng hati-hati lahum pikeun kaum tadi jamaah. Walam ya suadeng hati lahum pikeun kaum kabeh naon hazal wujud. Ye totong ati. Hasil mina nyamu allazi anu qadu asuk kemendalam. Asuk ieu kaum kami fi lazi ilmu. Lain kana jeung sanajan kabuktian naon al ilmu siddan eta dina wa haqqan jeung hak.